Assalamualaikum, tepang deh sareng simkuring ujang combro. Seperti biasa dinudanget ieu simkuring bade nyaritakeun dongeng deui tentang si Kabayan anu judulna si Kabayan Pasea jeung Nyi Iteung. Mangga kasadayana wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda. Si Kabayan Pasea jeung Nyi Iteung. Si Kabayan mah ari nyarita sok sahinasna tara dijieun-jieun. Tapi kulantaran jujur teuing ku tatanggana sok disebut jelema bodo. Pedah ari ngomong sok satara basna. Padahal mun di lenyepan mah omongan si Kabayan teh bener, malah tampolana mah sok bener teuing. Gerak model kieu omong-omongan si Kabayan mah mun diajak nyarita ku batur teh. Si Kabayan keur ngasah bedog sisi balong. Lar tatanggana ngaliwat. Tuluy si Kabayan ditanya, "Keur ngasah bedog Kabayan?" Jawabna teh, "Naha atuh ari nyaho mah make nanyakeun." Papanggih jeung baturna nu geus lila ngumbara jauhna. Baturna nanya deui, "Cager Kabayan?" Jawabna, "Naha da kuring mah henteu geuring." Si Kabayan ngajingjing ganas. Ditanya ku tatanggana, "Di mana ngala ganas Kabayan?" "Tina tangkalna rek dibawa ka hareup." Jawab si Kabayan ngomong kitu teh dariyanaker teu euleum-euleum. Si Kabayan Pasea jeung pamajikanana. Pamajikanana ceurik. Kadengeun ku tatanggana. Tuluy nanya, "Kunaon Nyi Iteung ceurik Kabayan?" "Oh bewerna." Dijawab kitu tatanggana teu ambek. Kalah ka ngomong deui, "Ari sugan ceurik ku irungna." "Nyaeta pinuh ku leho. Tadi ka denge aduh-aduhan sagala. Kumaneh di tenggelan." Tatanggana nanya deui, "Henteu, kuring keur nyekel sapu. Pamajikan nyamperkeun. Ah, disapukeun we." "Teu kadenge ceurikna ayeuna mah." "Capeun." Lila-lila mah tatanggana keheuleun asa diheureuykeun. "Sugan gelo maneh mah Kabayan." Ditanya sabener-bener ngajawab sakainget. "Naha atuh ari nyaho kuring gelo mah? Barang tanya wae." Pamajikanana nongol tina panto. Panonna rambisak. Omongna, "Salaki kuring mah satengah buah leunca dititah ngala keusik jeung batu ka walungan kanggo jualeun ka dayeuh, kalah ka ngambek." Si Kabayan nembal, "Atuh da sieun ngala keusik jeung batu mah da lain pelak sorangan. Mun di imah ngala nangka, ngala lauk, ngala di balong, daek simkuring mah. Sabab pelak kuring sorangan. Nah, ari ngala keusik jeung batu ti walungan mah engke heula. Sieun kunu bogana. Manasina walungan teh anu mitoha." Ceuk tatanggana, "Kabayan, walungan mah
eueuh nu boga tembal si kabayan. Moalnya barang eueuh nu boga geuning kuring nuar kai ti leuweung ditewak ku kokolot. Cenah leuweung teh boga nagara walungan katut eusina oge pasti aya nu boga. Ngan teuing saha nu bogana. Pokona mah lain kuring, lain nu pamajikan, lain nu mitoha. Ngadenge kitu tatanggana teu ngajak nyarita. Tuluy we leos. Dah sakitu wae dongeng nu dicaritakeun ti Ujang Comro ngeunaan si kabayan pasya jeung Nyi Iteung. Mugi kasadayana tiasa kahibur ieu kana dongengan teh. Mangga tong hilapnya dukunganna kanggo Ujang Comro, subscribe, like, share, salawasna. Mangga atuh pihatur ka pamiarsa. Mohon undur diri heula, hatur nuhun tos ngadangukeun ieu dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.